wabarakatuh. Sampurasun sadayana nepangkeun nami abdi Siti Khairunisa sareng rerencangan abdi Vanessa Oktaviani. Di dieu abdi sadayana bade nerangkeun perkawis kecap panambah. Naon si kecap panambah teh? Kecap panambah mangrupa bagian dina kecap pancen. Kecap pancen nyaeta kecap nu digunakeun pikeun nunjukkeun hubungan gramatika dina hiji wangunan atawa kumpulan kecap-kecap nu ngabogaan tugas pancen ngajelaskeun kalimah jeung bagian-bagianna. Kecap panambah nyaeta kecap pancen anu umumna jadi panambah atribut dina wangunan prasa atribut di titik tina sifat hubungan dina wangunan prasa. Kecap panambah ngabogaan genep bentuk hiji contohna kecap pangantep fungsina leuwih nangtepkeun kana hal anu dimaksud. Contona mah Teh, oge, teh, deui, deui. atuh. Contoh ngalaparkeun dina kalimah abdi mah lapar euy. Sami abdi oge lapar. Urang nyeblak deui we yuk. Hayu diteun teh hujat teh ayu. Ah di dinya wae deui bosen. Kamari cenah cek si Dades teh aya subak anyar dicaket bumina maka dinya we yuk. Heeh, hayu atuh. Sakitu perkawis kecap panambah ti abdi sadaya. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.